pondasina kampung. Lamun teteh hewa ka kiai ngajong pondasi lain pondasi nu ajur suku teteh nu ajur makana ulah hewa ka kiai tempo ieu ngaranna ieu heuy naon ieu jempol ieu jempol ieu kiai ieu curug naon pemerintah ieu naon curug bugang orang kaya ieu naon cingir ibu-ibu ieu muludan lamun ibu-ibu moal geus ieu benernya ieu nu cingir leutik pamuda tapi maaf sanajan leutik ge ieu cingir ulah gagabah aya kerong dina irung cingir nu turun bener teu mah rek ngarorek ceuli atuh cingir nu turun ieu pamuda ulah digagabahkeun lamun geus dikieukeun ku budak pamuda alah cemen ribut urusanana. Makanya yuk kurang kudu saling dukung pamuda dukung ku kolot kolot ge dukung ku pamuda amin ya robbal. Ulah aya perselisihan antara pamuda jeung kolot kadang-kadang pamuda hayang kieu kolot hayang kieu atuh moal nyambung jadi kudu siling duk ieu naon ieu kiai alah ngajina ngaji barhobe asal bubar be poho kabeh ieu jempol kiai tingali ieu lamun nyekel aqua jempol mangan hiji mah di dieu opatan pemerintah orang kaya ibu-ibu pamuda di dieu mah kiai ngan hiji lamun dicoplokeun orang kaya aqua tetep aya lamun dicoplokeun pemerintah tetep aya lamun dicoplokeun ibu-ibu tetep bisa ngan rada berat tapi lamun sabelah kiai dicoplokeun ragagi aqua paham teu makana bersyukur lamun di hiji kampung masih aya keneh kiai masih aya keneh ustad amin ya robbal. Kiai jeung ustad di hiji kampung abuna pidin bapak urang dina urusan agam barabe mah lamun dasar di dia aya ustad dua-duana nu hiji Muriang mencret umpama nu hiji ka Jakarta RT geus ngabu tongtrong adan geus kumpul jamaah RT jeung RW siling sedekkeun teh imam eueuh teh dia bete ih cek RT ieu mah santren dia wek RW hi otak mata jelas dia mah hareup cek RW aing ngan 3 bulan mah santrena dia bete atuh budak leutik diberi nyanyi ayo maju jangan malu-malu atuh RT digotong ke pengimaman beri jojowakan tolong diperkosa muridnya datang ke pengimaman RT kapaksa nangtung alhamdulillah ih sugan karek ngimaman horeng pengumuman doang cek RT tiap dulur-dulur kulantaran ustad urang eueuh hiji-hiji acan geus ieu mah salat maghrib libur bae gara-gara eueuh kiai terus naon tugasna kiai sarua jeung tugas Kanjeng Nabi nu sederhana belah dua ketiluk diapalkeun nu pertama li islahil akidah nah beberes akidah ngalempengkeun akid anu kadua li islahil ibadah ngahadekeun kana ibadah nu pertama lempengkeun akidah keur bulan-bulan kamari loba coronanya cek beja loba nu pararae ulah disangkut pautkeun kana corona nu paeh mah bener teu atuh datang ajal be tah mah saputing tahlil 4 3 ieu kadang-kadang panyakitna ibu-ibu aya nu sok ngomong kieu teh ulah gagabah budak nu paeh poe Sabtu mah sok loba nu nuturkeun atuh honggo di mamana ge piraku nu paeh ka kuburan mah pacul sorangan ya di dieu aya ih bosan aing aya bae kalau ngomong ki ulah gagabah budak nu paeh poe Sabtu masuk loba nu nuturkeun cenah begitu aya mayit digotong ka kuburan lewat ka hareupeun imahna malangkeun cai berarti aya di dieu nya wah bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna sanu ngajakan sok ngaco teteh mah batu ngajakan ge henteu lah terus lah ya terusnya hampura bahasana kasar
kurang serut mah bahasana kasar nu mantak kula disebut ki serut atuh lain tukang sugu aing teh disangkana tukang bas meureun kiraku sakit kasetna tukang bas ngarang mah. Jadi serut eta kampung Serut desa Pangawinan kecamatan Bandung Boboko. Jadi di Bendungan Pamarayan lurus banyak, mungkin belok kiri ke arah Tambak, mungkin di Koramil ke belok kanan terus ke arah Pangawinan. Tanyakan di Lembur Serut, mungkin ayah imah 2 tingkat, tama imah Haji Sanusi mah. Bos makohi, imah kulama lurus kene, mungkin ayah pagar panjang di jerona korsino pabalatak loba SD Gembor sama. Di mah kulama diburi tapi mewah sih mepet ka sawah tapi nah menurang dia kerlewat kaditunya kerlewat jojong bae lewat lah mampir maksudnya sampai mana tadi kula pohon ngomong terus ya akidah ade-adekeun aya deui mah di Serut mata lamun tas magrib teh terus teh ya panasnya mudah-mudahan panasna urang ke jaga diganti ku ademna surga amin. Hadekeun akidah di Serut mah lamun tas magrib da sok aya simut asup ka jero imah bah keteper be kumaha ngomongna bapak kolot naong incu simut alah bapak kolot di mana bah eta simut bapak kolot ongko ditewak simutna zaman baheula mah dibulung kana lampu totok juburna bah perepet terus diomongan teh simut dia lamun mau penyakit ke ditu ke jauh lamun mau milik balik duit dia ka dieu eta simut lamun bisa ngomong mah teudeuk aing sanajan aing mau milik dia aing kapok ka dieu deui heuy hade keun amin ya rabbal alamin. Bu assalamualaikum. Assalamualaikum. Aya deui mah di Serut mah lamun keur hamil tah lamun keur reunuh tilok mikiran sholat tilok mikiran ngaji tilok mikiran maca sholawat tilok mikiran maca Al-Quran alah make dasar be panglai be digantung-gantungkeun parasani sagede pelek beca digantungkeun gunting leutik digantungkeun sakalian kampak tuh dia gantungkeun kunaon terus ceuk mokolotna teh ieu nek bawa sapu nyere yeuh berang puting kaluweung ka rumah ulah poho masa punyere jeung makolot engke lamun panggijing setan colok matana colok bu kalau kalian begitu-gitu mah teh wajib-wajib amat rek dipake mamangga tapi teu sunah-sunah amat keur hamil mah lobakeun maca sholal lobakeun maca Al-Qur'an cerita bu ibuna Syekh Nawawi bu euy ribut berkat bae ibuna Syekh Nawawi keur waktu ngandung Syekh Nawawi eta lisana tilok lepas maca sholawat ka Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kitu jeung kitu bae mah selama keur hamil loba maca sholawat barang dina hiji waktu eta ibuna Syekh Nawawi diuji ku Allah kumaha bentuk ujianana ketika rek mandi nimba cai pan baheula macan aya jet pump can aya satelit nimba cai barang datang ka luhur ember teh ternyata usina lain cai emas sa ember ngadeng emas mah ceuring hak bae kopi masin beungeutna atuh nya bah pamajikan mah atuh kudu diemasan lamun muriang ulah dibawa ka puskesmas bawana ka toko emas engke ge guring khas bener teu mah kumacak ibuna Syekh Nawawi Gusti kula mah lain hayang emas kula mah lain hayang ieu kula mah hayang ge boga anak anu sol eta emas mah diuculkeun deui kana jero sumur kira-kira di Sinar Tanjung aya nu doang kitu kira-kira lamun kasusna doang kitu di Sinar Tanjung mending nyokot emas mending anak jadi goblok emas mah eta teh astagfirullahaladzim. Jadi memang bener ya baheula sok nasrib di pondok teh amangnya mana santri mana eta kan sok nasrib di pondoknya anta antuma
antum, anti, antuma, antuna, anak, nahnu. Antak malalaki, anti mabikang. Lamun lalaki asup angin, muriang nginum antangin. Lamun bikang mah ya lamun asup angin muriang antingin. Berarti emas bae jurusan anak. Memang mata duitan ieu teh. Bener teh Bang? Lamun pamajikan teu mata duitan, mata salaki sebul dengan duitna. Bener teh mah? Buset. Lamun pamajikan teu carewet, salaki mata harerese hudangna. Bener tuh? Pamajikan manajan capek-capek ge najan sungut na ngacempreng bae ge pagawean di rumah tangga beres kabeh. Bener teh mah? Buset. Dulu ge najan sungut na ngacempreng ge. Maaf nyusuhan beres, masak, ngurus anak, ngepel, nyapuan. Tuh, kadang itu daripada salakina lamun keur galau ngaringkuk we dongore tanu. Pamajikan manajan cungutna doang karyo ge tuh pagawean di rumah tangga anggus. Tapi tetep bae teh kudu dihadekeun supaya menang ganjar. Ya ngaji moal luluran jeung kulalah saeutik-saeutik be. Yang penting kapake bisa kabawa ka imah. Amin. Rek nanya, ibu osok kilok nyeusehan baju salaki. Osok-osok be biasa bae sih melotot-melotot. Tapi masalahna nyeuseun baju salakina ikhlas apa henteu? Nah eta mah rada kurang handal kulahe. Jadi ikhlasna teh kumaha tanggal doangna. Lamun tanggal muda mah semangat. Pas ieu kalau giliran tanggal tua nyeuseunna bari ngecempreng bae. Tapi ojong bari seusehan. Sungutna ngecempreng bae, kolot-kolot sulang salin bae. Pas nama kami teh capek kitu nyeusehanana. Naon basalin sapoe 3 kali. Makolotan bolonan bae. Baju ruksak ganjaran teu meunang. Oh. Pelacur hati dia teh. Komo lamun nyusul bajuna doang di pamarayan lah, di kali opatan ngumpul ngobrol. Pan salaki dia karak balik lin di Jakarta lah, di Jakarta ge lumpang jelema balik jelema deurus sama daripada balik bobongkong. Cek hijina teh hari salaki dia kamana aing tilok nempo lah aing mah salakina terjelas padahal salakina mah jangkung gede tabak tapi ngomongna terjelas tuh wajah-wajah korban ngahenen ieu wajah-wajah tersangka ya cek nu katilu teh ari salaki dia makan usaha alah usahana henteu doang batur tah ieu nandakeun pamajikan nu teu syukur ka Gusti Allah keur salakina usaha bae ge syukur teteh ieu mah ngomong jeung lah usahana henteu doang batur salaki aing mah usahana beurahan ore tanuh meureun teteh atuh jeung cina baheula batur mah usaha 1 tahun 2 tahun ge geus kajieun imah kabeli mobil aing mah salaki ti baheula usaha eueuh benerna ngawarung salah ngembalian bae dagang pulsa salah kirim bae ngojek pegat rantai bae geus meureun lah cek kolot teh mah ieu naktuna goreng ieu nek naon teh nyalahkeun aktu heuy bu nyeusehan baju ruksak ganjaran teu meunang dora kabeh sungut ngomongkeun salaki bener teu bah poe dibela ku aing tanah ulah sieun-sieun terus ya terus maaf ikhlas ngisi baju salakina yuk urang tempelan ngaji buka dina uku dulu jen teh heuy terus tanya terus melotot ida gosalatil mar'atu siaba zaujiha pastagbarat kulu matolaat alaihi samsu pamajikan anu nyeusuh baju salaki ikhlas dina hate bu bajuna diperet maka setiap tetesan cai anu netes dina peretan baju dohiriah nama cai tapi hakikatna bakal jadi malaikat kemudian malaikat hiber ke aras datang ke aras demo ka Gusti Allah demo naon Gusti mudah-mudahan eta ibu-ibu anu nyusuh baju salaki dihampura dosa
kabita panto. Kemudian bajuna dijemur dipoekeun mak, seluruh nu kasorot ku mata poe bakal mentakeun panghampura dosa ka teteh anu nyeuseum baju salah. Hebat apa henteu? Istimewa apa henteu? Dengekeun bah besok marame nyeusehan mah. Jam genep geus jojorowokan. Baju mana baju? Cek salakina bersih kabeh. Eta buka. Nu keur dipake ge main buka bae. Lajina dong nu makasih sama ibu-ibu Tapi maaf euy. Ulah congat cengit doang ya. Maaf di lembur kula mah diserut mah lamun nyeuseum baju salaki teh sok ngodokan kantongnya. Congat cengir. Ngodokan kantong barang dikodok keresek dicabut aya duitan 100.000. Kumaha ngomongna? Alhamdulillah Gusti di mana be milik mah meloon tamah. Lamun salakina teu nanyakeun moal dibikeun eta nya. Pugu kula ge nyelapkeun duit bah 50.000 na peci. Kapanggih bae aneh. Cek pamajikan, "Bah, ieu duit naon?" Aduh, cek kapanggih bae. Kula eta mah duit sial. Sial kunaon? Sial lah kapanggih ku dia. Iya kukula lamun dibejakeun dosana marah moal ibu. Moal marah moal. Sumpah marah di baduk jeung mik we. Ida akhodatil mar'atu mala zaujiha bi ghairi idnihi paka ana masarokot siti namarroh. Pamajikan anu nyokot duit salakina teu bebeja deui ka salakina. Dengekeun. Bae. Pamajikan anu nyokot duit salakina teu bebeja deui ka salakina. Dengekeun. Eta dosana sarua jeung 60 kali ngarampok mah. Tenang bah, aman bah, isuk aman. Tuh, aya beta asal kula ceramah di mamana nu protes aya bae. Ustad, kumaha lamun salakina pelit? Oh, kadinya namanya. Atuh pijengkeun teh nya. Ari nyawer sinden mah ngalut teh nya. Waduh, doang nuo. Padahal eta sawara sinden jadi telak-telak majak doang naon jeung. Cek sinden teh kan kieu mah anu sok disawer ku salaki teh ya. Ieu contohan tau lah sinden ya. Sinden contohan tau lah. Sinden contohan kan ya. Cie nunggu. Eta kan cek sinden teh kieu ya. Ngahiliwir angin bijil dina tunggir hitut. Tapi eta aneh hitut ge keluar dina bacot sinden mah ngayahyan bae kana hate. Eta salaki teh nyawer sinden ari mereka pamajikan mah goceng jengkel tuh. Ini bedas dibeladik we nya ulah sieun-sieun. Jengkelnya ari dahar hayang ngeunah mere duit goceng hewat tuh. Hari pamajikan hayang gulis glowing doang pamajikan batur dibelikeun bedak japrah henteu. Marah henteu. Ini bedas ulah sieun-sieun. Pamajikan kula ge osok kitu pugu mah. Tapi truk mamarahan paling ge ngalagu. Aduh Gusti jengkelna boga salaki molor bedas. Aduh Gusti jengkelna boga salaki ngaringku iraha rek sugihna mun salaki ngusuk. Mana tukang ngusuk dah bariskeun ka hareup. Atuh eta mah tukang ngusuk dipikir-pikir mah atuh meuli ka pasar meuli lauk 2 kilo nya. Eta mah boga meuli umpan 50.000. Terus ngarokok beak 2 bungkus. Kopi 5 gelas. Coba lamun dibelikeun ka pasar menang 5 kilo eta punya. Bikang saha ieu? Tukang ngusuk dosa lakina. Bejakeun ka salakina tukang ngusuk mah hirupna moal maju-maju. Tuh lah maju mah nyebur teh. Ulangi. Aduh Gusti jengkelna boga salaki nganggur
iraharek sugihna mun salaki main bola arek balanja ternyata eueuh buset kencang ala duit mah arek balanja ternyata eueuh arek ngaliwat ternyata eueuh waduh bentes kana beasna di pagahan ku ustad mah di majlis hese ustad mau ngomong turutan wok walimu soitirin walimu sosoitirin sodna hiji doang mok walimu soitirin walimu sosoitirin ustad bandengkelnya terus ka dia mok mending diajah wajah berwa lam jareli mim pasemu sod iya sabar soe sod iya sabar baik jengkel ustad tapi karena beas mah bentes tanya ulangi arek ngaliwat ternyata eueuh aduh gusti jengkelna boga salaki ngadu kotok wih mana tukang ngadu kotok mana hah si Akmadirnya si Solehnya eureunnan lah beres muludan ngadu kotokna eureunnan amin bejakeun ka salakina nya lain kuna naon mak engke cacahkeun ka salakina engke bisi nanya tadi kiai ti mana ti Pamarayan ngomongkeun naon adu kotok dengekeun engke jaga di ditu bakal aya kisos naon cenah naon hartina kisos balas dendam memang binatang mah bakal jadi tanuh bah tapi sameme jadi tanuh eta binatang bakal ngayakeun kisos balas dendam mun jalema di dunia tukang adu jangkrik engke di ditu bakal diadukeun di ku jangkrik he mun di dunia tukang adu kotok engke jaga di ditu bakal diadukeun di ku kotok bah dengekeun yo kenceng ceger ampun tok ampun cekotok dia ulah ampun-ampunan baheula hulu aing sampai botak ku dia diadukeun di ku kotok ceger ampun tok ampun alah dia ampun-ampunan baheula aing teu meunang bangal hulu dibodrekan bae ku dia tuh tukang nama seurik lah diadukeun di ku kotok tambah kencang ceger ampun tok ampun gandeng dia ampun-ampunan baheula dia ka kemuncan sikat gigi encan yang mana bau tak surut dia hulu aing bek kesemuran ku dia eureunnan ngadu kotokna la eureunnan amin ya robbal man ahabba syai'an fahuwa abduh lamun jalema geus resep kana hiji perkara fahuwa abduh atuh geus poho kana naon bener teh bah buktina kur zaman lalayangan unggal puting lalayangan bae datang di zaman batu akik saputing ngogosokan batu bae datang deui usim manuk nyemprotan manuk bae pamajikan nyeri huntu mah tilok ditanya-tanya acan bener tuh lamun geus bogoh kana ngadu kotok unggal poe nyelek kotok bae isuk-isuk mandi encan manehna make kaos ge henteu mah make sempak ge henteu jaker peuting urut muka tadi pake di meureunnya make samping ge merosot bae jengjot lah nyelek kotok kaburuan imah sampingna merosot gulungkeun sampingna merosot gulungkeun aya 12 kali merosot be teu sadar sampingna kumpul kabeh na cangkeng mah tapi kulantaran geus bogoh kana kotok tok modongkrong be di buruan imah ngusapan hulu kotok si jagur horeng jagurna mah acak-acakan sareng kae be anak nu pangbungsuna nyampuran cek anakna teh nanyaan kepo ka bapana abah eta pan kotokna botak ieu mah balas diadu ceng botakna mah tangguh kolotna mah eta cek anakna teh abah eta pan kotokna buluna dihandap doang balas diadu ngomong amat ya mah eta anakna nyaan bae abah eta pan kotokna yandogan dua jago dusun ya mah orang mah anakna masalah nempo paham teh ieu ngomong ya anak hayang soleh najan bapak manggil kiai 4-5 genep ge ari dicontohan goreng mah moal soleh-soleh bener tuh jadi maaf lamun hayang anak sopan contohan sok lamun anak
hayang bener ulah sok dicontohan teben karena maaf anak mah hubu taklid, resep nyontoh, resep niru. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar akan mudah dicerna, ditiru ku anak. Jadi ulah sok gagap dihareupeun anak hayang sopan. Ari teteh jeung salakina tilok sopan. Anak minta duit ka mana? Ma, minta duit. Ka ditu ku bapak dia. Lupa ka bapana. Pa, minta duit. Ka ditu ka ma dia. Ma, minta duit. Ka ditu ka bapak dia. Pon kebel-kebel anak jengkel. Cek anak teh, ari kitu ieu aing sahadara ria. Coba dihareupeun anak mah atuh nyebut ka salaki ayah bunda, mamah papa, mamih papi, mimih pipi, mih bihun dia aditu. Anu paling hewa mah paling henok ari keur bobogohan manggilna ayah bunda abi umi pret dialah. Nu paling henok eta kula kelas 5 SD bobogohan manggilna ayah bunda. Waduh buat ngomong kieu, bunda kesini kau sayang. Ada apa ayah? Mungkin seminggu ini bunda nggak bakalan ketemu sama ayah. Emangnya kenapa ayah? Soalnya ayah mau disunat. Kelas 5 SD kalah ya. Bobogohan detik-detik ayah bunda ada yang geus kawin boga anak genep bapak dia mah dia. Jadi nu hade nyontoan terus aduh sajam tok rasanya. Terus ibu terus anu kadua geus hiji-hiji bela ngaji mah atuh teu kudu kebel-kebel, singkat padat melekat, nu penting balik mawa ilmu manfaat. Berkat wajah-wajah besek dia mah ya. Kula mah pemikiran berkat malah sabodo amat, nu penting mah balik di dia menang amal. Beungeut aing dong kata amal gitu. Amplop sentimen deden dah. Sabodo lah kula mah pemikiran amplop, nu penting kula datang ka dieu supaya loba dulur teh. Di pamarayan ka dieu silaturahmi loba dulur. Kege lamun geus loba dulur mah bakal loba doa. Ih, duit pusing yang jadi nayo. Geus lah geus seserian bae ya. Nu kadua, Kanjeng Nabi diutus kemudian diteruskan ku para kiai, ku para ustad li islahil ibadah, ngabereskeun ibadah. Jadi sholat urang kudu diajikeun. Heuy, sholatna kudu diaji. Bah heuy sagede ngangkat leungeun bae ya. Heuy, sagede ngangkat leungeun dina sholat nanajan sunah tapi diatur ku kitab fikih. Ngangkat leungeunna ulah sok sadaekna. Tatangga kula Mamang Junaid ngaranna. Eta ngangkat leungeun dina sholat kieu bah. Allah luhur amatnya cekulah kajuna eta ngangkat leungeun dina salat luhur amat. Gandeng Ustaz aing mah teu deuk uji-ujian jeung pangeran mah mun gitu amat lah. Ngangkat leungeunna cek kitab fikih khudwa mankibeh bejakeun ka salakina nya lempengan tak lah sakieu Allah sakieu bah. Lamun lalaki kelekna buka nangtung nage buka renggangkeun, lamun teteh kelekna rapetkeun nangtung nage rapetkeun. Beunangna laki mah teu dirapetkeun karena lamun dirapetkeun bakal aya nu teraniaya mah. Buset betul cenah ya. Sadis teteh mah. Bu, bejakeun ka salakina nya. Salat nadi aji ke ngangkat leungeunna khudwa mankibeh Allahu akbar. Ieu mah salat aya nu kagigir mang angkat leungeunna Allahu akbar beletrak kana tarang batur Pak. Atuh cincin sere jengkol Pak. Untung nu belah di urang Cimande beureungnya bisa kelid. Hai. Atuh ribut di jero masjid gara-gara salatna tilok di aje. Makana semangat ngaji nabu urang tujuan ngaji teh hayang ngahade-hadekeun sol. Di dieu poe naon pangajianana. Jumat aya Jumat, Senin aya, Salasa aya, Rebo ge aya, Kemis nu ngajina aing mah.
ngajina